Cuma ngabahas dari Haji Bewok Om. Apa Haji Bewok? Haji Oma. Aing mah kamari samarega anjing bisa capekeun anjing Bahas laguna. Lamun misalkan teu bisa capekeun hayu, lamun bisa capekeun nembung Itu ya mas serius Om. Lagu Perjuangan dan Doa. Eta kan terciptana keur Haji Oma ningali ayat truk nanjak teu kuateun. Tuh kan, pedah naon eta antara truk teu kuateun jeung perjuangan dan doa. Sok sia bisa capekeun ku aing tah, ape ku aing. Lirik dina rapna gini. Kumaha? Rem tangan, rem tangan. Anjing rintangan goblok. Rem tangan sekuat tenaga. Rintangan anjing cek aing oge bisa capekeun anjing. Parah anjing. Parah anjing. Rem tangan. Udah dedengian teh siga rem tangan. Rintangan itu pasti ada. Rem tangan sekuat tenaga. Kapan supaya tuh mundur deh. Tapi teu kitu konsepna meureun. Aduh, parah anjing. Tetapi jangan lupa kudu diganjel oge. Aduh, ampun. Haji Omanya kalakuan aja. Kalakuan Haji Oma tak gitu. Ya emang kita capekeun salungka salengkahna teh. Astagfirullah.